ya saunira antana palanya ya sinengging sabda tanda panjang sinengihi sabda wala bakti tening asu ya ten ingas ya kang asing aja ketarangan Sinandak layang kang kere gawis pinguncap lambangan ya ingkang perlambangan walas salin gentur kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken kawontenan padepokan Setrawinangun panita kalamayar makan klian Bambang Aji Setraningrat sasat putra muridku anjeun ieu panita pengawakan ieu panita jangkung gede simardada bewa simrustaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan dikageleger kadialas bengkah watak wantos panita suku diwawak buta diri teraking resepsi tapi sok sanajan ieu panita wujudna buta istuning parantos ngajauhkan tina rasa takabur nyatana parantos nebihan tina rasa kadengkian kasasami parantos saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara
kunira Kang Andika. Kasih anak amat Haji Setraningrat siap kadi kaharep diukna ama sangat sono nutaya papadana hidup kalanun ama Kepinodama putra Haji Setraningrat nampi karena pembagai selera panjenengan Kangjeng Rama. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasung kemukoh kunyuk panjenengan. Uluh kasih. Agnun. Sembah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulunggi ati pundi hing mastaka. Kalihna tieta tinanor pika kalpatan mugagung sucukup lumur jemar kapun tena anu kateda kaulanun Kangjeng Rama. Wah. Atuh sawadinya. Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan nu jadi anak. Kalayan unyuk sumanga atuh aya pikersaeun naon purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra kaulanun ama. Heg. Kieu sategesna pangna dicalukan ku ama kadi saperkara ama terek negrakeun rasa kasono kanu jadi anak timalan kaulanun sami bae. Kaduana tieta ama teh negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan murah jeung asih nu kagungan abdi-abdi sadaya dumasar kana hal eta. Manusia diwajibkeun syukuran ka Gustina timalan kaulanun ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia keneh mika butuh kana kagunganana sabab lamun diudag ku kanyataan bujeng hingga anu dipika butuh ku urang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi saliring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kagungan Gusti ya laras kaulanun jadi yakin lamun diudag ku kanyataan gerape eta kanikmatan pangeran anu geus teu kaitung lobana ku urang bujeng hingga ti tahun ka tahun ti bulan ka bulan ti poe ka poe sanajan ti jam ka jam kanikmatan pangeran teh tetep geus teu kaitung kanyataanana eueuh kiceup nu kapikeun eueuh rengrap nu kaliwat gular-gilerna panon tanpa make oli di dieu manusia teh kari narimakeun kana nikmat kagungan Gusti anu geus asup ka baju miraga sukma ka urang. Leres kaulanun Kangjeng Rama lebah di. Tak kitu ngan kade cing inget fungsi atawa eusi tina syukuran urang kanu Maha Agung je. Kudu daek migawe kana naon rupaha parintahanana ngajauhan kana cegahanana. Laras kaulanun ama. Jadi ai syukuran teh kasep. Lain nangap wayang. Lain nangap dog-dog jeung reog. Lain nangap pangaosan. Ta ai nangap pangaosan mah eta mah tolabul ilmi. Ai syukuran teh nyaeta urang teh migawe kana parintahanana. Leres kaulanun. Contona kumaha contona ama?
urang di mana ke lempang kahujanan di jalan leres tuluy we urang teh nyimpang ka hiji imah anu maksudna teu kurang jeung teu leuwih urang teh dek nginyeum payung timalan Kang Ceng Rama sangeusna dibere payung eta ku nu boga imah terus urang teh nganuhunkeun sangeusna nganuhunkeun urang dirig-dig init bari eta payung dikelek lain dibukakeun cenah meureun ceuk nu boga imah teh eta teh payung teh rek dipaok kitu ongkoh nginyeum payung meureun keur tiung supaya ulah kahujanan tapi naha eta payung kalah dikelek ai huhujanan terus jadi pasti bakal nimulkeun kacurigaan kanu eta boga payung. Oh, leres amat. Tah. Anu matak ceuk dina kateranganana kitu. He, manusia. Lamun anjeun nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, engke rejeki bakal tambah deui. Timalan kaula nun. Talebah deui dieu geraprak. Syukuran teh geura pigawe parintahanana di mana urang geus migawe parintahanana yakin bakal kapetik hasilna ka ala buahna di dinya tapi no damel kaula nun Kang Ceng Rama nuhun pisan ama tah sajabana ti eta ama panganyalukan hidup ama teh melang timalan ama melangna kanu jadi anak lain anak sieun di tengeulan batur lain anak sieun di rogahala deungeun tapi melangna bapa kanu jadi anak sok sieun anak teh labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna bisi maneh kabawakeun ku alam modern kiwari bisi kageleng ku roda alam bisi alut-alutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama kade bisi kabawa kanu teu puguh mabok-mabokan main jeung sajabana teh ulah eta teh dilarang ku agama jeung dari gama leres kaula nun Kang Ceng Rama kade sabab di dieu cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana melak hade bakal kalah hadena melak goreng bakal kabawa gorengna ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng timalan ama kade ama mi HP ceuli ama mi HP panon lain ceuli jeung panon ama dipindahkeun ka inya ka hidup tapi nganu harti ceuli mi HP so teh mu ngadenge ama teh boga murid salah lampah mi HP panon ama teh mung nempo boga anak laku lampahna nirsa timalan kaula nun ama ulah mahiwa geraprak anguran geura tolabul ilmi cenah geuning ceuk basa ayeuna mah wajib belajar tapi no damel kaula nun ama wajib belajar teh tong ayeuna tiba heula ge geus aya naon ama cenah geuningan tolabul ilmi paridatun tolabul ilmi paridotun anu pihartieunana satiap jalma diwajibkeun neangan ilmu ai ilmu teh kanyaho mun urang geus boga kanyaho omat ulah olo-olo komo mun kabatur ngajago engke urang bakal disebut bodoh tungtungna jadi boloho tuh tapi no dama ama ya nampi nuhun yakin gening ilmu teh kitu heueuh
lamun urang tanpa boga ilmu deuk kumaha deui sabab aya ilmu teh anu jadi oborna ati manusia di mana urang keur poekeun ka pandai boga ilmu masyarakat urang teh boga obor jeung teu berat mamawa tapi mat eta ilmu teh ulah dipake salah komo ayeuna neangan ilmu make jeung dipake salah kuat di kadek kuat di teungeul kuat di bedil urang mah ulah neangan ilmu kuat di bedil kuat di kadek kuat di teungeul urang mah anguran geraprak gera neangan ilmu teh ulah aya nu neungeul ulah aya nu ngadek ulah aya nu ngabedil pek pikir tepi noda mah kaula nun ama nah urang teh mending kuat di teungeul mending awan nu neungeul nya mending teu aya nu neungeul nah urang teh neangan ilmu teh mending kuat di bedil mending awan nu ngabedil mending teu aya nu ngabedil nah urang teh mending kuat di gebuk mending eueuh nu ngagebuk mending teu aya nu neungeul eta kahayang cenah ayeuna jelema nepi ka atrok-atrokan neangan ilmu kuat di kadek kuat di bedil kuat ku teungeul geuning kurunyung karung mah ngaringkuk teu bisa naon-naon anu matak eueuh kasempetan deui keur maneh ayeuna jeger-jegeran hirup sabab aya sisi niranana kumaha sisi niranana ama kieu dalima di sisi pager buah tangkil di pulungan hartosna jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan tuh paneta leres ama nepi ka paburisat jelema-jelema nu kabur nu kaleuweung anu dudukun mung katewak tu geuning eta salamet mah geuning eta dipikahayang ku sararea entong boro ku kiai ku ajengan ku dalang ku bangsat ku copet salamet mah dipikabutuh nya leres pisan ama lebah dieu kasep salamet we urang mah anu diteanganana tepi noda mah tapi syaratna salamet teh kudu kumaha hirup teh tepi noda mah kudu bener kudu bagur kudu pinter tepi noda mah jujur nu matak satria teh ulah leupas tina 4 perkara hiji satria ulah borangan kadua satria kudu jujur katilu satria sepiing pamrih kaopat satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa tepi noda mah Kangjeng Rama heueuh ama pangna nyarita kitu teh kasep ama teh geus kolot geus cueut ka hareup geus heureut lengkah panon geus karasa rada surem maca oge kudu make serep kacamata ceuli geus saliwang irung geus mararepeg suku amper hese dilengkahkeunana hiji ciri ama teh geus kolot geus cueut ka hareup geus heureut lengkah hiji waktu ama bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana urang dek kasaha datang saha nu rek nampa urang kamana jalan poe naon urang ini naon anu rek dibawa ku hal eta nu bakal dibawa urang teh amal perbuatan nuhun acam ijo 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 sageus saeuna dituna na hulu lisung batara asmara tea
Gening ama kiasa nyanyi ama jeung Oma Irama teh 7 bulan ama babarengan tapi noda mah kaula nun ama tak hal eta kade cing hati-hati hirup di alam dunya tah kitu jeung deui abus kana istilah cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tapi noda mah ai kulekeun mah dikeureueuh urang jalan bener sugan we atuh gerapek pikir kumaneh lamun urang hirup teu apal di bag-bagan agama aduh bakal linglung hirup bakal paremun obor teh tapi noda mah ama kadek cing hati-hati supaya kaharti ku aka urang teh asa ti mana deka mana tapi noda mah urang teh asa ti indung bapa asa ti nini aki asa ti buyut ti bao jang ngawareng udeg-udeg kai siwur jeung sajabana nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa tapi noda mah kaula nun asa tina ti babu hawa asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna Kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung angin ta eta ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad tuh nyaeta Nur Muhammad teh cahaya 4 perkara hiji cahaya hideung hakikatna bumi 2 cahaya bodas hakikatna cai 3 cahaya koneng hakikatna angin 4 cahaya beureum hakikatna seuneu tapi noda mah ama cing sok apaan teh naon teh ama cahaya 4 perkara teh naon hiji-hijina teh cahaya hideung hakikatna bumi cahaya bodas hakikatna cai cahaya koneng hakikatna angin cahaya beureum hakikatna seuneu dah syukur dupi eta anu tadi ka kupingku kaula mah naon Nur Muhammad oh Nur Muhammad tapi noda mah cek hadis eta Nur Muhammad teh asana tina Nur anu maha suci Nur anu maha suci nyaeta tina johar awal oh johar awal ngan samet eta buntu margi sabab geus diterangkeun ku hadis jeung ku Quran eta johar awal teh bibitna 7 bumi jeung 7 langit katut pangeusina jadi anak itu mah tadi ceuk dalil asa ti Allah teh nyaeta asa tina johar awal teh oh kitu ama nyaeta sifatna caang padang deui gulungna dat jeung sifatna maha suci oh laras pisan da kakara we jeneng asma naon asma Allah teh nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif sabab ari Allah teh nyaeta anu diwangun ku aksara alif lam he nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif dupi cahaya koneng ama cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal dupi cahaya bodas
cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir dupi cahaya hideung ama cahaya hideungnya eta jadi hakikatna lapad he nu matak dirinya aya alif lam jeung he tah jadi we jeneng asma Allah dupi eta johar awal jadi hakikat naon ama tah johar awal mah jadi hakikatna lapad tasjid oh gitu kateranganana jadi eta cahaya anu kasebut bieu teh kasebutna teh ismudat teh ismudat hartina asmana dat laisa kamislihi atawa asmana nu maha suci cek ahli padikiramna teh disebutna teh latifah teh oh gitu ama ya kade tangke urang teh kudu bisa balik deui teh kadinya nu matak aya kateranganana geuning inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asati Allah mulang di kalahna nu matak kacida wajibna dikanyahokeunana ti ayeuna sabab aya kateranganana deui awaludini marifatullahi ta'ala teman-temanna urang dek ibadah ka pangeran teh kudu apa heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala pek apalkeun nyaeta neanganana carana prak geura baca diri maneh ku sorangan ti ayeuna geura susul tarekatna anu bisa micin hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta pikir maneh tepi no dama kaulanun carana teh geuning cekolot baheula mah rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur-dria dupi catur ama catur teh opat dria angen-angen sir budi cipta rasa panon ulah dipake nempo kanu garoreng culi ulah dipake ngadenge irung ulah dipake ngame jungut ulah dipake ngucap nyaeta urang teh kudu bisa maca diri sorangan tepi no dama kaulanun ulah kagoda ku itu jeung ku ieu sabab geuningan urang meme salat geus ditetelakeun kumaha ama kumaha geus ditetelakeun meme salat teh wudu heula nyaeta urang teh kudu ngumah leungeun 3 kali ngumah syuku 3 kali ngumah irung 3 kali ngumah beungeut 3 kali padeta geus ditetelakeun anu-anu harti leungeun 3 kali ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana eta hakikatna syariatna mah leungeun dikumah ku cai hakikatna mah ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana tepi no dama syuku 3 kali ulah salengkah-lengkahkeunana lamun lain lengkaheunana atawa ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana panon ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana irung ulah rek saameu-ameuna lamun lain ambeueunana ngomong ulah janji sabledagna pikir heula jadi atuh nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan maneh pribadi aduh laras pisan ama nanging aya kaula teh taroskeun ka selira panjenengan kumaha laras ai salat tong make usoli ama wa laras ai salat tong make usoli tah hade bisi urang pasea tina soal anu kitu teu pinodama sabab ayeuna teh golongan teh geus loba ngan kade urang mah ulah nyaci kana pamadegan batur ulah nyaci kana golongan batur anu penting golongan itu jeung golongan ieu ge baraya urang wungkul tepungan we cing jadi hade dulur wungkul laras kaulanun tempo mah jelemana we di mana urang dek neuneun kahadean ka batur ulah kahalangan ku golongan tapi cing inget manusia teh wajib nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek saha bae di mana wae pak tulungan lamun aya jelema tulunganeun teu pinodama kumaha tadi teh perkawis usoli bener naon ama usoli teh tong dipake salat lamun aya jelema salatna make usoli ta jelema teh lieur
Oh liur ama liur nah ama dawuh dina keterangan salat make usoli. Oh cik ama dek nanyakeun ai maneh mimiti salat naon. Kaula mimiti salat teh ngangkat leungeun ka luhur bari ngucapkeun Allahu Akbar. Meureun disebutna teh takbiratul ihram. Nya, ta eta mimiti salat. Terus wajah tu terus ditutup engkena teh ku awe salam. Ta eta salat. Jadi yakin usoli mah tong dipake salat. Lamun memeh salat hempek. Oh gitu ama. Ai eta aya anu memeh salat nu tara make usoli. Keun bae teu nanaon tah mah dina hate ge cukup aya kitu teu nanaon. Da anu penting mah salatna. Anu penting mah memeh salat jelemana. Aya nu make usoli jeung nu henteu memeh salat jelema we sing ngalakur kadar eta memeh salat dek make usoli heula pek bae da teu nanaon da memeh salat tah mah atuh cenah henteu bae cukup pindah hate oge heukeun bae da anu penting mah salatna cenah eta memeh salat teh jungkir heula pek bae da memeh salat tah mah. Oh leres ama memeh salat sama usoli mah. Nah make dibenceneng naon dipaseakeun anu kitu. Anu pasea tinu kitu mah anu karareupluk sabenerna mah. Oh leres ama anu istilahna mah kalapa ngagugulung monyet. Monyet panginten ama ngagugulung kalapa. Kalapa ngagugulung monyet mah leuheung ngagugulung kalapa engke bakal nyaho. Tapi ieu mah kalapa anu ngagugulung monyet. Teu pinoda mah kaula nu lauk mijah milu buruk teh nu kitu teh. Lauk buruk milu mijah panginten ama leuheung tah mah lauk buruk milu mijah mah jadi alus kabeh. Narajang eta lauk mijah milu buruk meureun ancur kabeh. Teu pinoda mah ama kade. Ulah kabawakeun kuno para sea urang manu penting mah ibadah we anu karena Allah teh lain karena ganjaran lain karena sieun tapi ibadah ka pangeran teh urang teh kudu karena Allah ieu mah aya kapan anu ibadah nu karena ganjaran anu karena hayang dikawinkeun ka widadari kapan wajib setiap wajib teh kapan sepiing pamrih rame gawe. Tapi no dama ulah panang buruh urang mah hidup di alam dunia. Tapi no dama soal ibadah ye ka pangeran. Timbalan kaula nun kade. Sing inget urang teh hirup teh di alam dunia teh teu cukup ku saurang. Sabab huripna urang teh menang batur wungkul. Tapi no dama mahkuta pan menang batur eta baju menang batur dikancingan oge ku batur. Init-initan make kendaraan batur bengsina oge pan di bengsinan ku batur sagala rupa menang batur wungkul tuh batur geus neuneun kahadean hakikatna ka urang aya urang dek naon ka batur dek benci wae dek pasea wae ulah keur ulang mah kasep nampi nuhun ama cenah ama ieu dumeh wujudiu awak buta nyarita nepi ka pelbah kitu keun bae alus malahan balik-balikanan ama jelema goreng patut awak buta diri terahing reseksi laku lampah teu ceureug pan ngewa nya laras kaula nun pan disebutna ge ku batur ngurus tunjung meureun yeuh mun teu na pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung karena kebersihan hati. Tapi no dama kaula nun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna lamun urang teu iman takwa ka Nu Maha Kawasa. Tapi no dama kaula nun barang ieu aji setran ningrat ngadang didikan sareng atikan ti ieu panita. Wah barwata suta pinggah kamar wah
raso tapi nggak kekiri-kiri lagi Tenira. Tenira sami apa ada pinara. Bingah marwata suta bingah kekiri-kiri. Lagi Tenira. Tenira sami apa ada prata. Lagi Tenira sami pun pada jajar pinara. Aduh, emak nampir bunuhun laksa ketika bingahan kana nupih kadidikan serang atikan Kangjeng Rama. Kade ulah boga rasa gengsi urang dumeh biji ti pakampungan ulah teteh sabab anu bakal ngahalangan kana kamajuan urang teh lintang ti gengsi jeung eraan aidi demi bener mah urang prak tong make jeung era-era ngeunah kapan urang pan ai cicing di kampung mah ha sanajan salilana udud daun kawung hirup cicing di kampung bari diharudum sarung tapi hirup teu linglung teu weleh eling ka nu Maha Agung tibatan urang hirup di kota sanajan bogaan tahta bari hirup lampah naon bari hirup ngalampahkeun dosa nganiaya kaunggah jalma pandoraka engkena ge timbalan kaula pek cing bener hirup teh cuk geura pulas ama teh kula-kulampah maneh cenah murid-murid saha eta teh Aji Setraningrat teh didikanana didikan saha pandidikan panita kalamaya saha nu hade panama tepi no dama ama